warahmatullahi wabarakatuh. Wargi selena pencinta cerita Sunda tanah bidungi Sunda versi Menggina Mara Kumah dan ramang dengan dia pamugi bayi sehat jasmani ugi sehat rohanina ayah dina lindungan tanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Eta pisanu dipihara pusim kuring siang kalayan wargi seleana ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka-18 wargi kang dinten ieu. Hanca urang katunda bagian ka-17 urang masih nyarioskeun Mansur nu aya harita di kota Bandung teh. Dan loskeun merah delima. Jadi merah dari mana bibirna bareureum. Bahasa keren nama itu teh wanita kubu-kubu malam teh maruna. Da kumaha jeung naik cerita wargi selena mangga urang kawitan wae Silih Belaan bagian anu ka-18. Mansur mali calangap bakat ku kaget rek nyarita teu tuluy sarita. Sabab polisi teh kalagis ngaleos tentuna Mansur teh gagaro bari jeung teu ateul. Jengkel bacampur jeung hayang seuri. Aduh, kota nagening kieu ari di kota mata kelieur kana hulu. Manusana rupa-rupa. Aing mah lain neangan bibir anu merah dalima. Tapi neangan batu ali merah dalima. Mun kitu mah. Najan diubek ge di kota mah moal katipu atuh. Kudu ka mana? Moal katimu maksudnya. Kudu ka mana atuh? Cek Mansur bari jeung nangtung terus ngaleos teu puguh tujuan. Gayaan beki peuting hawa karasa tiis Mansur ge murungkut. Mangkaning henteu boga simut deui. Baju nu dipake geus kotor. Atuh karasana teh beki tiis jeung asa marerang. Nyarita Mansur lempangan neangan keur mondok. Mapai-mapai emper toko sugan aya nu merenah. Barang gokah hiji toko dibanceuy, Mansur teh manggih tempat nu laluasa. Sarta dirinya geus aya batur nu ngagoler. Atur regeureun alak ilik nempoan tempat. Jigana aman di dieu mah ieu. Meujeuna keur sare teh. Bari gek diuk buntelan dipake anggal, memeh reup sare Mansur ngalamun mikiran pilampaheun. Ras inget kana kajadian tadi beurang bet ngahlas. Sabab duit anu diawet-awet ku copet mah dibawa kabeh. Harian sakadang copet. Tengah nyahukeun kanu sangsara teh. Meni tega ka aing. Teu nyesakeun pisan. Keun sia mun tepung rek ditanya ku aing. Ceuk teh Mansur reupeurem lila-lila sare tibra teu nolih kana nanaon. Kocapkeun isukna subuh keneh ge Mansur ge sudang. Manehna buru-buru indit sieun ka nyahuan ku nu boga toko maklum ka karatea. Ngadigdig mulu ka Masjid Agung rek ngadon mandi. Nya kira-kira wan cihaneut moyan Mansur geus lelempangan deui mapai trotoar. Barang nepi ka hiji tempat manggi jalma keur ngagimbung. Lalajo hiji aki-aki nu keur nyereces ngomong bari pepetak. Mansur eureun heula seselendep milu lalajo harita. Bari nempo batu ali maningayang dina lataran. Ditilaman ku kertas koran. Gigireunana aya peti deui orai. Sarta aya kursi litik didiukan ku boneka. Mansur colohok teu ngarti kana tujuanana. Para bapak sadayana oge para ibu, para saderek sakabeh. Ieu kuring teh katelah Pak Baduy ieu teh. Ngaja datang ka dieu arek ngirim oleh-oleh ka urang Bandung ieu. Tah, barang bapak teh sakarung. Eusina jimat tungkul. Saha nu hayang beunghar nanya ka bapak. Saha nu hayang tareh naik pangkat nanya ka Pak Baduy.
bisa percaya tuh gedong 7 tingkat di Jalan Supratman eta teh nu bogana nanya heula ka bapak tuh nu boga restoran di Cirebon meme beungar nanya heula ka Pak Baduy tah tuh Jang Emet di Jakarta ayeuna geus boga sedan salapan eta teh nanyana ka Pak Baduy digawena lain jaksa lain insinyur lain jenderal tapi ngadu dorong cai ledeng ujung dagang liput eta kabeh nanya ka Pak Baduy cek si Aki bari pepeta bahamna nepi ka ngabula nyarita manina rostos nu laju harita goyang tukang hayang kahareup nu kahareup hayang bijil sabab ngarti lamun tas nyerocos ngomong sok aya pamenta nawarkeun barang dagangan satengah maksa nyarita Mansur ge beuki kahareup malah akhirna jadi pangharipna nangtung bari malong ka si Aki ngabandungan omonganana pokdi si Aki nyarita bari nguriling mamawa pesolitik gagangna dijieun tina tanduk bisi para bapak panasaran bisi para saderek hayang nyaho naon ieu tarusiahna tah Batu Ali Isakarung pek pilih sakahayang lamun geus aya nu kapilih urang jampean ku Pak Baduy moal teu mati Batu Ali teh rupa-rupa alah aya akik aya combong aya merah dalima jeung sajabana kari milih bebas sakahayang eta mah bari terus nyokot di karung leutik borolok Batu Ali rupa-rupa diaurkeun kana latar merah dalima aya di dieu mah ieu anu kumaha cenah merah dalima teh cek Mansur bari mureleng kana Batu Ali anu ngabubrug neges-neges merah dalima luka taji ku Batu Ali pating ragamang milihan terus dialak ilik bari diandalkeun kana ramona Mansur jadi gede hate maneh lagi milih-milih pok nanyakeun Pak Baduy anu mana ari merah dalima eta anu beureum nu beureum pek milihan sakahayang arek anu lonyod anu buner anu panjang anu jiga endog cak-cak kok pilih kesorangan sagara aya di dieu mah nuhun atuh jajantung Mansur atuh gleungina rada ngalepar atoh manggih Batu Ali nu sakitu lobana terus milihan nu bareureum bentukna rupa-rupa sanggeus meunang kira-kira 10 siki dipilih deui hiji anu pangalusna akhirna milih nu lanyod pok nyarita abdi mah milih ieu ki heug ku Pak Baduy urang jampean hayang naon ujang teh hayang ilmu hayang harta hayang pangkat atawa hayang awewe hayang harta ki tembal Mansur teu asa-asa nu ngabandungan pating serenge aya ge unggut-unggutan daria sabab ngarti sarelea ge pada hayang kana harta mah keun urang jampean heula ku Pak Baduy saha ngaran ujang teh poe naon dijurukeun kudu jelas ngarah hasilna nyugemakeun ngaran abdi Mansur ari wedal mah poe Kemis abdi teh alus ngajodoh jeung poe ieu sabab ayeuna kabeneran poe Kemis ieu teh ieu teh hiji tanda yen milik bakal ragrag ka diri ujang pek-pek dagoannya ieu batu urang jampe heula ku Aki cek Aki nu ngaku Pak Baduy cenah terus sila ipis bari peureum Batu Ali teh harita dikeupel ku leungeun katuhu diantalkeun heula kana tarang nya geus kitu di parancahan nu laju simpe kabeh melong ka si Aki hayang sidik kana parak-parakanana komo Mansur mah mani sirikna teu ngiceup-ngiceup akhirna aki-aki teh bentak terus nutup ka Mansur niup satarikna
atuh Mansur ngerecem rebaseun di jantung ratu glengeuna rada ngelepar. Jang Mansur, ieu Batu Ali geus ngajodoh jeung Ujang. Hayang naon bae ge bakal laksananya. Tapi kudu aya pameulina. Sababna naon ge aya ongkosna. Bijilkeun duit nu aya dina saku Ujang, tembongkeun ka Aki. Duit da abdi mah teu gaduh artos ki. Apan matak minta harta oge abdi teh miskin. Jawab Mansur teu asa-asa atuh mah dicamberut si Aki, hatena keheul meureun. Ulah ka pondok pangarepan. Sabab Aki ge ngarti ieu teh. Pangna datang ka dieu teh rek nulungan jalma-jalma nu cara Ujang. Cik kadalkeun kasanggup. Na sanggup naon pikeun meuli ieu batu. Duh ka atuh Ki. Abdi teh bingung ieu. Ulah boga kahayang atuh ari embung ngamodalan mah. Ieu batu camal di wae moal ngahiji jeung batin Ujang ieu. Aki-aki baget jeung nangtung terus nyerocos ngomong deui teu malire ka Mansur. Teu disangka ngalajo teh pating laleos sabab kabeh ge sieun kawas Mansur. Malah manu tadi milihan batu ge lusles teuing kamarana. Hiji kolot noel ka Mansur terus ngiceupan. Mansur jiga nukeun aku tanung, nuturkeun ka eta jalma. Sanggeus sada jauh Mansur ngawani-wani maneh nanyakeun. Aya naon Bapak? Ulah kajongjonan cicing di dinya wae. Bisi katipu. Lain percayaeun aki-aki kitu mah lain. Rek nipu eta teh. Dupi Batu Alina nah leres merah dalima Pak. Ya bener ari lupa nama, tapi lain Batu Ali. Eta mah palsu. Mun keur papaes ramo mah nya alus. Tapi lamun keur jimat mah bohong. Oh, kitu nahanya. Mansur hari tengah ulang. Sabot kitu si bapa teh ngaleos teuing ka mana inditna. Nyalila-lila mah Mansur teh panasaran hayang balik dikasih Aki. Tapi tika jauhan ge ka ciri, aki-aki tinggal duaan jeung tukang rokok, galajo nama kabeh ge bubar. Nya. Si Aki teh dagang Batu Ali bobodoan meureun. Buktina batur ge bubar. Nuhun Bapa nu ngabejaan. Kuring teh bungah. Sabab aya nu ngageuing jeung ingetan. Ceuk Mansur terus indit deui sakaparan-paran. Kakucapkeun poe-poe satuluina, Mansur teh apruk-aprukan kaunggal tempat. Gawena mapai-mapai kota, nu akhirna nepi ka Jakarta. Di dinya oge sarua cara di Bandung ngider neangan Merah Dalima, tapi tetap teu manggih sebab Merah Dalima nu asli hese pisan kapanggihna. Awak Mansur harita geus robah pisan. Begang jeung darekil buuk gimbal kawantu teka urus teh. Pakaian rawing buntelan bikilitik sabab bekal nabeak. Malah akhirna mah teu mawana naon. Lengoh teu boga bawaeun. Sedengkeun barang dahar sakapamanggihna kadang kala sapoe jeput tara manggih cai-cai acan. Tapi aneh awak Mansur teh jag-jag wae. Kuat limpang kanu jauh jika ayah jika kekuatan gaib marengan dirina. Ari waktu nu beak geus teu kaitung. Sabab Mansur geus teu inget kana poe, geus teu mikirkeun kana tanggal nu jadi pikiran teh iwal ti Merah Dalima. Urang ganjangkeun carita. Kira-kira 7 bulan lilana. Mansur nepikeun ka Tatar Kulon, anjog ka daerah Pandeglang. Sarta ngapruk ka mana bae, da puguh teu boga tujuan. Ari ieu daerah mana cenah? Digana geus jauh ieu lumampah teh. Ceuk Mansur dina hiji poe manehna limpangan di sisi jalan.
nempuan kayaan didinya sabab bikin maneh nama sing sarwa asing. Bikin kapeting Mansur ider-ideran tapi temanggih nanaon. Malah teu manggih dahar, manggih roti ge saeutik tina wadah runtah. Sanggeus poek Mansur nepi ka hiji masjid, manehna ngalungsar dina teras ngalempreh ngararasakeun kacape. Dina awahing ku cape jeung lungse reup Mansur teh sare. Awakna kaibunan, kaanginan, katiisam. Sare dina lampit bumi disimbutan ku ibun, ditiungan ku langit. Lain ngan sakadar babasaan, memang sanyana kitu. Dina eta kaayaan Mansur ngimpi. Dina impian teh kadatangan ku hiji kolot anu ginding jeung gandang. Barang geus deukeut horeng bapana Mansur olohok. Manehna asa teu percaya kana tetampoanana. Sabab sadar yen manehna teh geus yatim teu boga bapa. Bagia Mansur, maneh geus lila didaguan ku bapa di dieu. Bagja bisa tepung di tempat nu sakieu mulyana. Cek bapana dina impian. Harita teh Mansur cengkat melong salila-lila negeskeun rupa bapana. Tapi aneh Mansur teh jiga teu sono. Ka bapa teh jiga teu pati wawuh, teu kagagas, teu ngangres. Jadi dina hate ge saeutik, hate leutik ge hayang ngarontok munjungan, hayang ngacapkeun ka sono tapi suku asa diringkus. Mansur nah kalah olohok. Ieu teh bapa hidup ngahajak nepungan. Cek bapana nyarita deui harita. Ngagebah Mansur nu keur colohok. Nuhun bapa. Nah geuning bet aya di dieu. Ulah kaget. Bapa memang aya di dieu sabab geus lila nungguan maneh. Mun eueuh nu mawa mah maneh teh moal nepi ka dieu. Dang tunage nyasab ka mana meuni. Tah ayeuna dengekeun papatah bapa. Mangapa na kudu kumaha abdi teh? Mansur panasaran dina impian teh ngajemprak sila. Yang haripan bapana nu tetep nangtung. Bapa nyaho kana maksud jeung tujuan maneh. Eta maksud ka cidahadina. Sebab nu diteangan ku maneh teh barang anu gede pangajina. Mun maneh hayang mibanda eta barang, geura datangan ka Mbah Balerasa. Tah didinya ayana merah dalima. Mbah Balerasa di mana ayana bapa? Mansur curing hak atau ngadenge kitu. Sebab urang beuting sasat neangan ilham nu samodel kitu. Sangkan tujuanna tereka hontang. Ayana di kota ieu. Maneh ulah incah barilahan. Lamun can manggihan eta Mbah. Sing percaya engke ge bakal aya jalan. Maneh bakal tepung jeung Mbah Balerasa. Nuhun bapa, nuhun. Bareng jing nyebut nuhun Mansur ngarenjag reuas sabab aya anjing ngagogog teu jauh ti manehna. Mansur rek lumpat tapi kaburu nyari, ari bare gigireun masjid aya anjing keur pasea. Mani gandeng ngagariwahkeun kanu keur sare. Mansur ngahringeun harita. Dina rasaan mah masih kene adu haripan jeung bapana. Tapi haben wae teh di deretan teh sesaha. Da harita teh peuting kene keur mijihna jempring, malah anjing nu tadi ngagogog ge kabur teuing ka mana. Kesebelan anjing teh ngaganggu wae ka aing teh. Mun teu kagebah ku anjing mah tangtu bapa teh can balik. Nah di mana atuh si bapa teh? Naon sababna betepung di dieu? Cik Mansur ngomong sorangan terus mikiran kejadian kealaman tadi. Akhirnya Mansur sadar
yen manehna atas ngalalana di alam impian. Nyaan aing teh ngimpi. Tapi naha meni asanya, bapa teh mapatahan ka aing. Mun hayang ka hontal tujuan, kudu neangan embah bare rasa. Nah di mana ayana? Nah anyaan kitu atawa sakadar hiwan ieu teh. Mansur tangga ka langit bentang baranang pating karicep diasuh ku bulan sapasi geus ngulon. Tangtu geus tareninca kana wanci janari dahawage geus rada tiis. Impian memang impian, bisa ilham, bisa geriwan. Tapi ngaran embah bale rasa asana dina ingatan aing. Rek diteangan nih, sabab tangtu ieu teh ilham. Kaparengan aing teh sare di teras masjid, teka iuhan sasat hees di panyaweran. Muga-muga we embah bale rasa teh ngajodo jeung aing bisa patepung. Goledag Mansur ngagoler deui terus punten teras anu geus kaibunan karasa tiis bari nyecep. Tapi Mansur teu mirosa kana kaayaan kitu sabab pikiranna keur kumalayang ka alam nu anggang mikiran kanu can puguh karuhan. Dina awahing ku panasaran nepi ka beurang teh Mansur teh sare deui sabab inget wae ka embah bale rasa. Hayang buru-buru papanggih. Atuh bareng jeung beraina beurang Mansur mimiti ngider nananyakeun embah bale rasa. Tapi poe eta teu aya ratan-ratan acan, unganu ditanya teh kabeh ge nyebut teu nyaho. Malah mah aya nu nyebutkeun salah alamat sabab di Pandeglang mah eueuh nu katalah kitu. Mansur ampir beak pangharapan. Tapi inget di kana impian anu asanya serta inget baik maninapal dina pikiran. Atuh akhirna Mansur teh terus ngubek kota Pandeglang dan nanyakeun embah bale rasa. Sanggis kira-kira saminggu lilana Mansur beak tanaga. Awakna lilus taya tangan pangawasa. Atuh brek diuk sisi jalan dihandapkeun tangkal kai. Pikiran gigi selang-seling aya inget aya henteu da puguh geus kaliwatan ti capek. Mangkaning dina jero saminggu tara manggi sangu ukur dahareun sautak saeutik meunang jajaluk. Nyakir kitu tika jauhan numpatan jika nu diberi ku jurig. Manditi sirikna notog-notog gen maneh serug kahareupeun Mansur ujug-ujug guliti kana lombang kawas teu kuat nangtung deui. Mansur ngarejat reuas panonna jadi buringas terus netep ka eta jalma anu marulung dina lombang. Kunaon andika teh dulur? Ceuk Mansur maksakeun nyarita. Tulungan, kula dibabarik begal. Buru-buru awak kula rungkupan kuruntah sebab kula geus teu kuat ngalawan. Buru-buru bisi musuh datang manten. Cenah ceuk eta jalma bari ngahegak ngagoler dina lombang. Atuh Mansur teh harita teu loba omong. Awak nu geus leureus ngadadak cenghar. Kop kana daun cau terus dipake nuruban nu di lombang. Malama terus dibubrugan runtah saaya-aya nepikeun ka bunina. Buni dulur cek nu di lombang. Buni teka ciri ti luhur mah pegelah sare sing tibra. Jep jempling Mansur nyarande kana tangkal kacapena karasa deui mani asa tas limpang jauh. Panonna rutret ka kenca jeung ka katuhu bisi aya anu datang. Nyakir jongjon cicing butok endal lumpatan opat jalma marawa bedog. Rata-rata pakaianana sing sarua hideung. Saurang luncat ka hareupeun Mansur gep nyekal kerah baju bari nyentak. Hei,
dia karena ngejedok di dia Mansur teh buru-buru ngajawab anggur buncelik bakat kuriwas sumut calangap ente suaraan bengetna pias da pugu rewas kunaon dia kalah molototan ka kami gelo dia cek eta begal keheuleuh asa dipolopotan bener asa dipolototan pugu Mansur teh sieun kanu nemponu molotot teh ampun kuring mah lain bangsa kuring tukang jajaluk lapar teu manggih dahar ampun dulur ampun geurog Mansur dilesotkeun deui eta begal jalang jeleng bari ka karot batura lutiluan pating darindat sabab leungiteun udagan gamana losna si peang goblok eta amun kapangi disawat siang waing ieu bedog ngaing geus karahaan encan nya getih ieu cek begal nu jangkung bari muihkeun badogna tanyakeun eta ka si Locai cek baturna nunjuk ka Mansur anu ngadegdeg bakat kesoak jadi manehna teulat neuteup badog nu pating gurilap Locai dalam musuh ngaing ka dieu begal mureleng ka Mansur masih kene ngalungsar henteu anu balik dia nyaan henteu nyaan buset kemana mantogna itu si peang dan terus bumi gitu cek begal bari garo-garo teu atuh keheul leungiteun udagan mantog bae lah keur naon dia ngababarik anu geus leungit bangke urang pegat di jalana begal-begal teh pating ngaleos ningalkeun Mansur atuh nu dilombang teh mani ngemprong hatena manehna ngarti harita yen musuhna geus arindit tuluy hudang ngalaunan runtah nunuruban awakna disingraikeun memeh ngomong malong hilakan jauh tetela begal teh geus eueuh ngaran kuring peang murid Bah Jemat nuhun geus ditulungan ku dia amun teu ditulungan kuring geus modar meureun cek eta jalma ngakukeun ngaran Ki Peang nuhun ari katarima mah jeung atuh geura indit bisi si begal datang deui cek Mansur nita indit ka Ki Peang kuring rek indit tapi dia asa ngaran kuring Mansur urang Sumedang urang Sumedang arek naon los ka dieu kuring keur neangan guru saha guru dia di mana ayana ngaranna Mbah Balerasa ayeuna di Pandeglang pangna kuring nepi ka kieu teh katalang sara beakeun bakal sabab du diteangan teu kapanggih wae cik kuring minta tulung di mana atuh Mbah Balerasa teh kuring geus beak harepan ieu geus beak tanaga lulus aya tangan pangawasa saminggu teu manggih dahar sabab teu boga bekal Allah karunya teman urusan Mbah Balerasa mah teu nyaho tapi nulungan mah hayang ayo milu we lah ka imah kuring kurang laungkeun jeung Bah Jemat si suganan si Abah nyahoeun kabeneran di ditu teh loba urang Sumedang deui cek Ki Peang bari nuyun Mansur ngajak indit ka tempat guruna atuh Mansur atoheun manehna nurut nya hayu atuh ari kitu mah kuring ngucapkeun nuhun ulah loba omong ayu indit bisi musuk ka dieu deui beral duanana harita lalimpang ngajug ka hiji tempat nu rada anggang ti kota jalanna ngaliwatan kebon awi jeung pasawahan Mansur harita ampir teu kuat limpang tanagana beuki beak nganuntung Ki Peang harita bela Mansur digandong nepikeun ka tempat tujuan langsung harita disodorkeun ka Bah Jemat guru Ki Peang atuh Bah Jemat teh kaget nempo anu datang teh Peang nanaonan mamawa jalma ka dieu saha ieu teh ieu cik Bah Jemat bari mencrong ka muridna nu ngahegak keneh capeun kieu ieu teh Bah barabat harita Ki Peang teh nyarita ke naon-naon geus kajadian diterangkeun nepikeun kadangat harita oh ieu teh ngaran Mansurnya geus nulungan ka dia ayeuna dia rek nulungan ka manehna
alus pisan eta lampah teh ya kenalan jeung Abah. Cek Bajemat bari nyodorkeun dampalingin ka Mansur, gep ditampanan bari ngajawab, nuhun Bah, abdi dikenalkeun sareng jalmi-jalmi nu sae budi, bagja teman. Memang kudu kitu jadi jelema mah, kudu silih tulungannya, malah kudu silih pikannya jeung silih belaan. Ulah silih ancam cara begal nu megat ka murid Abah. Saha nu ngudag-ngudag ka dia teh? Peang, begal mana? Bajemat ngareret kaki Peang. Biasa, anak buah Mat Sodet urang Tangerang. Ku ditumpurkeun eta. Ngarah teu ngaganggu wae ka urang. Tangke sakali-kali kudu dibere pelajaran sina nyahoun saha ari Bajemat. Cek Bajemat keheulun sabab geus loba laporan ti rakyatna yen diwengkon manehna aya keneh begal anu ngulamprang. Nya Bah, ku dibere pangajaran eta. Sina kapokeun. Keun kemun salse urang cerek puna. Nakukan anak buah nama cuma kecape-cape. Udah mulai aya gunana urang cekek we gegedugna. Sina sujud ka urang. Mentong wakang ngobrol Peang. Cokot hakaneun suguhan heula eta semah. Beres salin sakalian, ulah darekil kitu. Udah ayeuna mah geus tamat ngalalakonna ge. Geus nepi kana tujuanana. Cek Bajemat ka Ki Peang nitah miara Mansur. Nggih, Guru. Ki Peang ngaleos harita teh ka jero teh keungsli lagi sebalik deui ngajak Mansur sangkan bebersih heula. Mansur teu baha manehna ngahormat ka pribumi, narima kana naon-naon nu disuguhkeun ku pribumi. Jagancangna carita Mansur geus dahar pakaianna geus ganti malah awakna geus bersih jeung seger. Sila nya ngaripan Bajemat nu ti tadi can incah. Masih kene tetep ngajemprak sila ipis. Geus dahar jang. Parantos Bah, tembal Mansur sopanakar. Nah, syukuraina Abah rek nanya ieu ka Ujangnya. Sabab Abah penasaran, dumeh Ujang nyebutkeun urang Sumedang. Nah nya eta teh. Leres Bah, abdi teh ti Sumedang. Syukur ari nya mah kitu. Asa kadatangan ku anak. Sabab musanya nama Abah ge urang Sumedang. Nganti ngongora ngumbara di dieu. Nepi ka ayeuna teh betah atuh manehna. Tah ayeuna Abah rek nanya deui, ari Ujang rek naon make neangan Mbah bare rasa. Cek Bajemat bari neuteuk malah Ki Peang ge milu ngabandungan. Bade terang-terangan bae supados engal kahartos. Kudu kitu. Ulah sok ngabohong ka saha ge. Sebab bohong teh racun jiwa. Mata ngarusak kana segala rupa amal hade pek gura caritakeun naha naon tujuanana. Di lembur teh abdi kalebet pangmasakatna, pang miskina pang sangsarana abdi hayang ngarobih nasib teras usaha. Nya dina hiji dinten kenging pijalaneun sing saha nu menakan batu ali merah dalima bakal kenging untung gede. Margi eta barang tiasa diical kalayan hargana mahal. Ditawi 100 juta rupiah ku urang kota. Da kulantaran kitu abdi duikeun kapruk-aprukan ka mana mendik milarian eta barang. Nya akhirna badinten ieu dugi ka payuneun Abah. Cek Mansur dari anakar ngebrekeun maksudna. Jadi ka Mbah bale rasa terek menta merah dalima. Leres margi dina impenan enu duhan kitu. Taina abdi nu bade tumaros naha di mana bumina ari Mbah bale rasa. Mansur geus teu sabar hayang geura nyaho kanu dijugjug. Kekekelanam. Ulah rusuh teuing kege ku Abah rek dituduhkeun. Sabab Abah karunya ka Ujang nu geus bulan-bulan neangan eta barang. Abah moal nuduhkeun kanu picilakaeun. Tapi waktosna wargi sadena teh kapan.
Rubina dipungkas dicekapun weekend kadieu heula carita Sunda dina judul Sedibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka-18 pemugi carita Sunda tiasa katampi karyan kemingahan. Insyaallah Sedibelaan bagian anu ka-18 enjing dina waktu sami urang ngajengkeun deui. Sakali dina mancen simkuring Mang Dina Marang ngaturkeun nuhun ku para sanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.